Ayo, sang. Wih. Sakti aki dewa. Aing karekenan ngomong Manawi. Aing heran kita tadi jalma, ku aing teh geus disampeurkeun mangnya. Heran. Unggal nyampeurkeun aing. Gandeng heula cicing heula. Ulah ceurik sok carita mah carita. Ninjak anjing. Maaf dong. Kemana? Karep pek naon, Bah? Biasa we. Neangan sesuatu yang tidak ada. Motor saya enggak bieu euy. Wah, ingat aja meuli itu walaupun urut. Oba duit sih kana we. Alhamdulillah cair. Cair? Cair dong. Anjir. Karena aing mah osok konten, alhamdulillah rezekina tina konten. Atuh miluan atuh Bang. Hayu miluan nah. Rusuh teh? Oh, henteu itu mah henteu. Beki gaya wae ayeuna mah aki-aki teh euy. Baju keren, motor keren, celana keren. Atuh. Tanda nu mana tuh nu kedaekeun euy kieu mah. Oh, atuh. Kieu Bah. Ieu mah Manawi, ieu mah geuningan. Bah. Nah, ini kakak inget. Karek nyebut Manawi aing. Si Abah kunaon kieu teh? Karekenan aing ngomong kalau kagak si Indit. Cenah nyebutkeun terus tuh. Ya bos areta. Bos. Hah? Ih, ka mana euy geus gaya kieu euy. Oh, atuh hirup mah kudu gaya mah gade. Bos payu ka awewe. Duit sigana mah euy. Celana lepis, baju, wih. Sepatu nyetil. Iya tuh. Ka mana? Biasa we mau ka mana-mana. Bos. Manawi ieu mah. Aya. Duh, urang rusuh. Aing teh can ngomong. Bos. Bos. Mah hajal mah teh. Besti. Wih, rajin euy Besti sasatu bae. Nya atuh. Teu ka mana-mana ayeuna. Henteu. Cukan teh ameng biasa masuk ameng aya hari Minggu teh. Henteu geuning. Tujuh santai. Nya Teh bade nyandak tas bade ka mana? ka warung. Hanya ke warungnya nyandak tas. Meni gaya eung Besti eung. Nya tuh. Besti. Manawi ieu mah kitu geunan Bes. Aduh kelanya rusuh ka warung kelanya. Bes. Bes. Besti. Jangan aya kelat naon ting aing kiragenan karek ngomong Manawi. Bisa arahin ditu we. Anjir aya bos Yopi euy. Bos Yopi euy. Ih, mobilnya keren ih, Bos Yopi euy. Terus. Up lah, Bos. Wih, gaya euy. Geus di mana, Bos? Biasa tos nganter nu ka opat. Anjay. Da ieu cek aing geuna anu loba duit mah cek aing geuna ek 4, ek 3, ek 6 geuna nya. Iya dong. Ajar harus pokona itu. mah. Gaya euy. Mobilnya anyar, Bos. Henteu ieu ge heubeul di dituna katutupan kardus. Bos. Eta kieu ieu teh ya. Manawi. Manawi ieu mah geuningan, Bos, lamun eta mah geuningan. Urang arek ieu lah mah deh kumah lah mobil. Hah? Kumah lah mobil. Mau mobil ke mana? Nya ka pamandian atuh. Pan karek datang. Heeh, buku poho, urang poho. Bos. Ka mandian lah mobil. Ya mobil. Kan di mobil bersih aku mana di mandian. Bos. Dis. Di mana sih ya? Biasa terus ulin karek datang. Karek datang. Heeh. Mobil mana ya? Heeh, terus di mana? Ente Lah geus aja we kuriling aing. kebon sih mah gawe. Pan aing mana ka mana atuh pan ulin ka kota mah da kudu boga duit. Urang ya ulin dia ka ieu jeung
baru Aya, dah datang belum bisa. Dia mobil mana? Halusnya. Anjir, loba duit sia si gana teh Sagalagenan kudu aya iya tuh da. Nyase. Ya se ah. Dis. Manawi ieu mah sugan gitu geuningan. Oh, manawi naon? Eta geuningan dis, manawi we ieu mah geuningan. Oh. Kira tuh urang anu tinggalun nya poho gak? Ka mana? Dis. Saking di teh wae karek datang. Anjing. Dis. Kemana deh sih ya? Anjing kalau kayak ini. Dis. Kita tadi aing karek genan ngomong manawi tapi jalma teh geus karek ngomong sakit we geus kalabur. Nah aing anu salah ya aing. Kita tadi geus sabaraha urang karek ngomong manawi geus indit. Ngomong manawi geus indit. Nah kumaha? Aing. Kumaha? Cing aing ngajaran deui. Si Risma yang nyaho ku aing. Neng Risma. Nuju naon? Nuju ngaca. Ih, ini gaya. Tumben teu main euy. Teu atuh libur heula. Libur. Libur. Teu ka mana? Teu. Nuju santai. Mak. Manawi ieu mah. Ayo, sang. Uy. Sakit aku deui wae. Aing karek kenan ngomong manawi. Geus indit deui wae. Nah, iya aing jalma kelat nahaon teuing anjing. Karek kenan aing ngomong karek manawi. Geus indit deui. Yang nyawa aing ka pamantri ya. Cing. Pak, wih mantep. Mang Ade kumaha, Mang? Siap, Pak. Nyase, Pak. Nyase wis di mana? Atas udar-idar wae, Pak. Menuju santai ya. Nembe wih. Nuhun. Wih, mantep, Ren. Tuh, sareng lauk. Mantap. Bade. Moal abi tos makan. Menuju santai, Pak. Santai ya. Oh. Pak, iya mah. Manawi ini kan, Pak. Kalau Mang Ade kabuhulan ya. Pak. Abi can nyarios ya, Pak. Pak. Pak Mantri. Kabeh cek aing geuna. Sangat the best internasional dinamis. Nah ya naon di dinya? Aing heran kita tadi jalma ku aing teh geus disampeurkeun mangnya. Heran. Unggal nyampeurkeun aing. Ganeng lah cicing heula. Ulah ceurik sok carita mah carita. Ninjak anjing. Ninjak. Maaf dong. Aing kita tadi nyampeurkeun jalma aing ku herana aing ka karegenan nyebut manawi aing geus kalabur. Heueuh. Manawi kabur we nya. Heueuh aing teh karegenan ngomong manawi ceuk aing teh. Teh boga salah naon aing teh ka unggal jalma pira nyebut kitu aing teh. Arinit jalma teh. Heueuh arindit. Nah, nya euy. Nyaho ceuk aing geuna. Emang nu keur nyaho se? Nya saya urang di dia. Mau ka mana? Moal. Teh ieu mang. Penting ieu mah geuningan. Kumaha, Bang? Sogan atuh geuningan heueuh mang nur teh manawi ieu mah. Manawi pan heueuh pan urang teh ngaranna ge aing ngaranna jeung babaturan mah nya mangnya. Manawi sugan. Stop lah Mang, di pamajikan ngawe ae minta balik nya wayahna nya. Wayahna Mang ke deui dilanjut Mang. Bang. Aji koyo. Anjing nyawa kabeh. Karablong aja. Yo. Aku naon? Anjing, kabeh jalma barurung kabeh ding biragenan aing nyoba manawi ceuk aing tetapi kalau arinit kabeh ding. Anjing. Manawi naon? Siai kabur deui. Hah? Sok kabur deui sia goblok anjing ka ditu anjing. Manawi naon aing sia? Yo. Aku naon yuk? Jangan sia kabur deui ka ditu anjing. Tahun ieu datang jalma ieu. Uli isi kunaon susurian wae. Lewe. Motor susurian wae sate kos mah eling. Lewe. Hah? Uruskeun we ku sia kuduaan goblok tah anjing saing pusing. Naon susurian we situ? Ngomong lewe kudu kunyuk. Tadi ge lewe cek aing teh. Nanti ganti. Ngap sia we kunyuk. Ah, goblok. Kucing.